Aduh, spitainya. Man, ngopi aku man, cuma di warung di Cibai lagi ngopi ah. Jam Aduh, kopi aing diinum. Nyari mata tak, naon eta belek sagede batu gantung tuh kan. Aing ngopi, mau aing diinum. Aing mah pusing aja kehidupan aing teh. Geus ka ditu ka dieu kikian bae. Ieu aing mah. Kieu man, pan beurutnya teh angger belen beukit di baheula ge. Aduh, budak teh minta didoaan teh paling sia. Duh, didoaan sugan aing jama pae. Apaan sih teh geus paelan kamari? Yo, sana aing pae, jama saganteng aing. Seluruh dunia teh berduka ge aing pae teh man. Aduh, aing beungeut juga asa salak bae ge aing mah. Anjir, sugan aing naon sugan asa salak cenah. Aing aneh. Naon Juga aing? buah delima. Ih kajen teh aing mah buat delima ge. Buat delima banyak disukai men daripada si asa salak. Aduh, aing mah. Yang bisa situ ulah bacot bae aing mah paparibut bae beungeut. Geus ulah teh beungeut teh sarua bae tidak layak edar. Geus ulah paribut bae. Geus ayeuna mah cuamna anu apes bae lah. Ayo ulah di dieu bae. Warung ngahutang bae aing mah. Kena pinuh lah di buku si Uwana. Geus cuang ayo lah. Oke. Kelaman. Yakin lah tuh eman tuh nya mah Geus main age. campur bae lah. Tapi nang ngahutang bae ge situ goblok teh. Ayo atuh, gaskeun atuh. Ayo. Atuh. Duh, sia kalah baik di sini. Aning beakeun. Duh, Aing lancar beak. Hati-hati dah. Ya atuh. Hoi, ada karan di sia. Geus kembung be, malabur. Oh, catatan sia yo, nyari kabeh. Geus atuh kede bayarna. Kayak bayarna ku aing doaan bae. Semoga amal ibadahnya diterima ku Gusti Allah. Amin. Iya tidak, warung Pak. Ingat saya teh boga ambeien lain. Tapi kurang kaninya ieu. Ieu euy, udah ider bae. Kan ieu. Gas man, ayeuna mah kumaha suku bela. Kumaha suku? Kamu mun anu diijek kumaha ieu ku suku? Jadi kieu man, sana anu diijak pasti macok. Naon macok aing mah. Nya pasti oke ya tuh, daya urang dia teh. Amun kotok kumaha? Amun hayam nu ngijekna. Yang ke satu eta mah. Teu gimana keadaan boy ayeuna. Aing mah teu ngarti nya teh ngacamplung ngomong teh. Saha? Nya aneh goblok. Ya ada bener ngecamplung mah ngomong ka aing jeuh. Aing mah. Aing boga batur, nu campleng goblok. Aing sih ngomong naon sih tadi? Aing ngabahas naon cek ge? Ayeuna mah kieu lah, ayeuna mah kieu gaskeun we kageh. Aing boga batur. Goblok mun. Tis kana di dieu teh. Di poe di dieu euy. Diuk deh di dodok. Siap tuh aing mah. Ya tuh. Atau tempat legana di dieu nya nek nya. Batu aing, kamari aing ngalah di ditu gunung. Terus aing teh diuk nama kenaon? Kan diuk tah. Ah, diuk. Tidak siang ah. Man, nya wagas di moal sih man. Patu aing mau waras sehat walafiat. Tiap poe ge aing mah maksiat. Ah, mun aing teu waras berarti aing gelo. Mun aing gelo babaturan aing naon atuh? Edan atuh. Atuh kan sia teh ngarti. Berarti sia edan atuh goblok. Ya tuh atuh da aing mah teh edan aing make baju, make celana, make sendal. Emang mun jama gelo teu make baju teu make celana teu make sendal sugan. Nah nya tuh atuh. Ih, gini ari jama edan nu sok ulin jeung aing mah make baju make celana jeung make sendal. Berarti eta mah can edan. Eta mah edan aing mah yakin. Eta mah kakak gejala keneh. Oh, gejalanya. Berarti sia gejala edannya anjing. Atuh aing mah nya teu aing wagas keneh. Pan ku ngomong ke sia goblok. Geus dah ayeuna mah pohokeun dah. Ih, hokeun cenah. Ieu mah kitu, ari geus edan teh kitu. Duh, saya tuh ulah bebacot bae sungut buat tarasi ge aing mah. Itu agi teman, kenapa eta mah? Eta mah budak nu baheula ku nya di singkuhan beta man, nu dileup-leupkeun ka balong. Aduh, eta mah geuning geulis eman. Baheula mah juga naon juga rembuk balong. Oh, nu bade pura mulungan tangkil ya. Heeh. Geuning jadi ieu eman ayeuna mah mantap lah pokona mah. Eta mah keren. Panai jama mah kudu aya perubahan man, ikut tulah kikieuan bae. Heuh, geuning mah nambah biatuk ayeuna teh. Ya atuh. Heeh, cenah. Berarti sia mah bener biatuknya. Itu atuh da aing budak lagi budak ganteng. Aduh, tadi sia teh ngomong teh ayeuna budak ganteng. Beungeut biatuk be. Jiga rambut bentuk nangka beungeut sia mah, lain ganteng juga naon aing mah. Dah kumukapnya nebe lah.
8 kayaknya. Eta nu budak nu baheula punya cibut-cibutkeun ka balang. Bade ka mana, Neng? Bade ameng, A. Amang ka mana tuh, Neng? Kepo isi ama nanya-nanya bae. Aduh, ai geris-geris galak gitu aing mah. Yang dibabet. Aduh, ampun atuh, Neng. Si Neng mah galak emen, ka ate. Tak apal sugan AA, pangeran pelita dalam kegelapan. Ha, lucu urep tokol. Ih, aing pangeran kieu disebut arab tokol cenah. Pindah bae yuk, di mah panas euy. Kajentingnya tuh biasa pepanasan gitu. Lagi dah pindah bae dah gitu bae yuk. Jadi aja. Aja tuh nangtung ah. Sekarang Neng bentuk. Aing mah pusing satu di tempat bae ge eueuh nu daek narima urang teh. Ada ieuh urang datang panas ge. Lieur aing mah. Siana. Nya na ulang. Aing teh ngade teh aing kan labuh. Labu na aing na besi ge. Jauh tengah jedong. Geus di bae kaena panoramana teh sesuai dengan beungeut urang nu ganteng. Diga age atuh diuk dah. Jiji. Tanya du boga nama budak eta. Euy. Aing mah boga atuh man. Atuh main teh aing ge boga cicing-cicing bae sia kitu ka aing. Kelak-kelak poin ilik heula eueuh jam mantinya ho. Nya gaga atuh ilik jama mah langsung diilik teh rikat jadi jama mah. Lalaki teh kudu rikat. Heuh atuh engke sabar aing teh diuk kitu teh. Heuh atuh manyane bae lah. Heuh teh. Age Kila tuh sobat. Ya man, nomorna ya. Tapi teu nyao, misalnya ku nyane di chat mesti nyao dibalas nyao teh. Ieu mah kuna belakang kudu langsung ditelepon lain di chat. Tah ieu nomorna ya guys. kadi bae heula nomorna. Deus sia aing mah. Gagas beun. Aing mah geus berpengalaman soal mendekati kaum hawa maji. 08 58 eta nolna jenuh eman. Sia bener teh nomorna. Bener. Awas jangan bohong. Kan doakeun si Aji. 0 sampai genep hiji kieu. Tahu. Chat-chat lagi. Nah tuh, aning chat teh mal dibales. Nya tuh basa-basi jam mah tuh. Speak heula. Oh, atuh nanya lah. Anjing, cuman di red doang euy. Di telepon we aku aing. Apaan? Halo. Selamat sore. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Sahanya Di ieu urang nuker tadi, Neng. anu mana? Heueuh, eta manusia nu panggantengna, piraku teu apal ka urang. Anjir asa hayang berenang di kobokan sawah ngadengena. Duh, ulah atuh Neng kena si Neng na gatel-gatel. Kena karunya tuh. Atuh karunya ka ibu jeung bapak Neng atuh. Kena kudu ka dokter lain. Saha anu repotna? Geus ah. Ku aing paehan hapena. Geus naon deui coba? Aduh. Sopan teh ya awewe. Monya kaja masa ganteng aing main pareman-pareman bae budak. Bisa kolakeun budak kayaknya. Aduh, Kumaha man? kumaha panyi teh ngadenge aing tadi teh main pareman-pareman bae yo bikang. Ieu aing mah. Yo man, cek aing ge budak eta mah hese age ditelepon teh man. Aduh, sasusah-susahna awewe. Mun ku aing deketan mah takluk kabeh nya teh nyo aing. Yeuh, aing aman. Nya nyaho teu Nikita Jani, Nikita Willy nyaho teh nya. Kira-kira emang Nikita Willina daek ka nyanena? Nya teh si eta teh aing kamari disuruh ku manehna. Atuh eta mah jadikeun pembantu ieu nya teh. Lain goblok lain pembantu. Naon teh jadi Aing suruh mersihan jukut teh beuni mahna. atuh nya teh nu sagoba jadi pembantu. Hari pembantu mah mersihan piring, ieu mah mersihan jukut. Oh berarti nya teh eta ngaranna tukang kebun. Ih, ai tukang kebon mah nya meresan kebon, ieu mah jukut. Terus eta jadi tukang naon? Nya teu nyaho, yang penting aing disuruh mersihan jukut, lain pembantu, lain tukang kebon. Terus lah ayeuna mah kumaha karep nyane bae lah, yang penting nyane senang. Aing mah senang hirupna ge. Nih kenapa di dia jika mau nyecing sauna bae Biasa ya Mang ke ngabolang. Timang balik ke mana? sawah itu dah Wah tuh Mang sok di bae. ya tuh Oh, makanya Mang. Eta aja masalah juga betenang ka aing. Zah, ulah bebacot we di dieu mulai panas dikan ayeuna. Geus cuang ka sawah bae neangan bangkong, belut. Moh naon ke nu bisa dibadog ge. Jukut nu keur diarit ge. Akanan bae tah, hayu. Hayu, meluncur. Sia, hayu deh.
Una be di daneng. Kagak deh, cuang dengan belut bae. Man, eta tah nu aya loba bulutan teh mah tah. Indi, Eta di sawah eta. ini sawang di. Eta di dia tah sawah. Yang satu kagak cuang dengan belut. Ayo atuh. Haruh, sia susah-susah dengan belut. Itu bae tuh ember cokot. Dah tuh man deh, cokot belos kenyane deh. Heeh, kayak mun aya nyokot, kurang langsung kabur. Heeh, ge cokot Awas belos. ya. Woi. Ada bulu teh bawakan deh. Jeng, haram jadah. Ember sialan. Barareng anjing. Haram jadah.